Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Herlina Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, murid kerja SMA Negeri 3 Sumedang. Saya bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Saya Herlina Febriani mengajar di kelas 10 dan 11 untuk mata pelajaran Bahasa Sunda. Di sini pada laporan IKI bulan Mei tahun 2022, saya akan melaporkan alat peraga pembelajaran atau media pembelajaran terkait materi novel di kelas 11. Oke, langsung wae pangintennya aya sababaraha materi anu baris dipedar dina materi novel. Anu kahiji wangenan atanapi definisi atau pengertian novel, anu kadua ciri novel, anu katilu jenis novel, anu kaopat asal usul jeung kamakaran novel Sunda, anu kalima ngaran pengarang Sunda jeung novel hasil karyana sareng unsur novel. Lajeng indikator pencapaian kompetensina aya 5 dina pengajaran novel. Anu kahiji ngabedakeun novel jeung karya sastra nu meh sarua atanapi hampir mirip dina jihad ciri jeung jenisna. Lajeng maluruh asal usul kamakaran novel Sunda, nyebutkeun ngaran pengarang Sunda jeung novel hasil karyana, maluruh atawa nganalisis unsur eusi jeung ajen anu aya dina novel, midangkeun hasil analisis novel ngaliwatan rupa-rupa media. Anu kahiji urang bahas heula, urang pedar heula wangeuna novel. Istilah novel asalna tina basa Latin, nyaeta novelus tina kecap novus anu hartina anyar. Novel mangrupa carita rekaan atau fiksi dina wangun lancaran atau prosa dina basa Indonesia nama, sarta kaasup kana karya sampuran, umumna panjang sarta galur caritana ngaran cabang atau loba tur kompleks. Lajeng asal usul novel teh disebut karya sampuran lantaran novel kaasup kana karya sastra modern. Lahirna di Tatar Sunda abad ke-20 sabada dunya kasusastraan diurang kapangaruhan ku barat. Gitu. Novel munggaran dina sastra Sunda nyaeta Baruang Kanu Ngarora karya Dayeng Kanduruan Ardiwinata atawa anu biasa disingkat jadi Deka Ardiwinata. Wedalan Balai Pustaka tahun 1814. Novel Sunda medal leuwih ti heula tibatan novel munggaran dina basa Indonesia nyaeta Azab dan Sengsara karya Merari Siregar nu medal tahun 1820. Lajeng kana ciri novel. Aya sababaraha ciri novel anu kahiji wangun lancaran atanapi prosa anu panjang saupama dibandingkeun jeung carpon atanapi carita pondok. Anu kadua saupama dibaca nepi tamat moal cukup ku setengah jam saperti carpon. Anu katilu palaku atawa tokoh nu ngalalakon dina novel loba. Kajadian nu dicaritakeun oge bisa rupa-rupa. Galurna ngaran cabang, loba tur kompleks, umumna jejer atawa tema jeung eusina nyaritakeun kahirupan sapopoe, lain hal-hal anu pamohalan atawa teu asup akal siga dongeng. Jenis novel Sunda dibedakeun kana 3 kategori ditilik dina jihad eusi jeung ditujukeun ka sahana. Novel barudak nyaeta novel anu eusina ngaguar pasualan barudak, palakuna oge barudak. Anu kadua, novel rumaja dina sastra Inggris masuk disebut teen lit atawa singgetan tina teen literatur, nyaeta novel anu jejerna ngeunaan kahirupan rumaja, dicaritakeun ti mimiti si palaku dina eta novel anu tokoh rumaja teh bangun nuker balueng yang harapan persoalan hirup jeung neangan jati diri nepi ka dicaritakeun perkara sosobatan. Anu katilu aya novel khusus pikeun bacaeun nu geus dewasa. Eusina biasana patali jeung kahirupan rumah tangga, pacobregan di lingkungan leuwih kompleks jeung sajabana. Salajengna ngaran pengarang-pengarang Sunda jeung hasil karyana. Dunya kasusastraan Sunda tangtu eueuh pisan ku pangarang-pangarang anu harebat. Disebut kitu soteh dibarengan ku bukti yen aranjeunna ngahasilkeun karya-karya anu fungsi dileler hadiah. Siga hadiah sastra Rancage anu rutin diayakeun ku Yayasan Kabudayaan Rancage. Pamuka lawang dina novel Sunda mah sakumaha nu geus dipedar di luhur yen dimimitian ku Dayeng Kanduruan Ardiwinata atawa biasa disingkat Deka Ardiwinata teh di tahun 1814 kalawan novel nu judulna Baruang Kanu Ngarora. Memeh medal novel dina sastra Sunda mah lolobana pangarang teh ngarang dangding jeung wawacan. Ti saprakuanoh kana wangun novel pangarang teh mimiti loba nu ngarang novel. Di handap ieu baris ditataan ngaran-ngaran pangarang Sunda katut karyana. Janten ke siswa dipiwarang ngilikan ti kawit tahun 1827 aya Siti Rayati karya Muhammad Sanusi. Lajeng aya Carios Agan Permas Juhana, Pangeran Kornel, Memed Sastra Hadi Prawira sareng sanes kantena dugikeun ka tahun anu kabeh dienakeun kitu nya. Di tahun 2000-an dugi ka ayeuna ieu seueur pisan novel anu medal karya para pangarang Sunda. Tema caritana oge benten-benten luyu sareng kaayaan sosial dina waktu nulisna. Contoh anu kahot kitu nya pangarang kahot Aam Amelia aya judulna Puputon Samagaha Asmara Ngambah Sagara Lalangse Kembang-kembang Anten jeung Sajabana. Terus Abdullah Mustafa aya Lembur Singkur, lajeng aya
Ahmad Bakri seueur pisan salahna Ahmad Bakri ti kapungkur oge tos ngadamel karya-karyana gitu nya, tapi aya oge anu didamel kabeh diana kan gitu buku-buku teh. Lajeng aya Dadan Sutisna, Ki Umbara, Muhammad Amri gitu nya. Oh pokona seueur pisan Samsudi ieu janten salah sawios nami hadiah oge gitu kanggo para pangarang. Terus aya Yusru Samsi, Datang Sumarsono ya, kalayan karyana anu kawentar gitunya patepung di Bandung sareng sanes kantena. Tah unsur novel upami atos dipedar perkawis naon namina tadi perkawis nami-nami pangarang ayeuna lobet kana unsur-unsur novel. Unsur intrinsik sareng unsur ekstrinsik. Unsur intrinsikna aya jejer, aya palaku, aya latar anu dibentenkeun deui janten latar tempat, latar waktu sareng suasana, aya galur maju, galur mundur nya sareng bobok tengah. Terus aya puseur sawangan atau sudut pandang gitu. Terus aya amanat. Nah hal-hal eta salajengna baris dipedar dina materi salajengna gitu kanggo unsur-unsur intrinsik kumargi ieu mah kedah dicontohan heula sasarengan ku guruna perkawis kumasih cara ngaanalisis gitu dina novel kumargi novel kan sanes sapertos calpon saalit gitu nya ieu mah langkung seueur janten peryogi di namina teh di pasihan waktu anu langkung panjang deui. Itu panginten laporan iki kanggo Sasih Mei tahun 2022. Tepang deui dina pedaran-pedaran sanesna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.